Mang. Naon? Hayo pasek nyompet deui nya. Kurang bejakeun ka RT RW Kabupaten Sakarawang. Ayo nama ya mak. Onyo si oge pisahkeun baju mak ku mah baju aing ku uing anjing salaki. Nya teh jadi masalah aing mah ieu. Masih Bu Haji, urang mah murid kieu Bu Haji, ngadeng. Oh, sia melang. Capek nih. Kumaha nya aing ngomongna ka pamajikan aing. Bagusnya, wayah kieu karak balik, kamari teu balik. Mana duit ah? Eueuh can dibayar ke cenah ge. Di ari sabena mah gawe naon sih? Nya kuli, ngaranna kuli pan. Nya kuli mah kuduna geus digawe terus langsung dibayar sore ge. Tadi cek mandor lagi engke cenah. Batur mah ngarap we. Pira aku maneh kudu diparaban ku mitoha. Yo, maneh teh kudu mikir, usaha, anu mah boga pamajikan. Heeh. Oh. Ulah kitu wae nya ha. Oh, ayeuna dar jeung naon? Wah nanan. Aing mah. Tah, dar brokoli. Set. Aing cita ngalalap jeung brokoli muruna. Yo. Tuh indung aing mah tuh di sawah we. Usaha, maraban saha, maraban minantu. Yang geus urang usaha mah. Ya kieu teh Gusti. Aing kudu neangan duit ka mana deui nya. Kenapa majikan aing kudu aya wae duit teh. Alah. Mangkat isuk, balik sore. Mangkat isuk, balik sore. Ada sugan teh bebenangan menang duit. Tepo nama. Mana hasilna? Kaerana hirup teh. Ngajedog jeung mitoha. Ing hanjakal da kawin. Mending lengok. Mikir banget. Yang peri beuteung dah. Hakan ta brokoli. Set. Tuh aya garang tarasi. Geus bae, cokotkeun atuh lah peri beuteung dah. Ari sabenda maneh usaha naon sih? Kan tadi geus ngomong. Ngaranna kuli. Kuli mah pasti dibayar. Nya can di itu sih di dituna. Kanaon? Can aya duit meureun. Pokoknya mah isukan orang kudu minta duit. Jatah bulanan, jatah harian. Ngomong lagi tadi ke isukan, cenah ke ka dieu deui. Kitu lagi isukan mah ayeuna teh mangkat usaha. Ya ayeuna geus sore kedeung ge ho. Saya nama kati ulah di imah we Koream nempo salaki lundak-lindak we teh Ya dar heula tuh geus dar karak mangkat. Allah, balik ka kitu ka dulur maneh si Bella. Sabela banget. Mantep. Bebenangan balik saha teh. Kitu kejo teh. Aya kejo aron hayang. Aing menikmat itu banget. Terus mangkat usaha kali itu Karoream harariwang Geus satu lah. Balik kudu bebenat. Awas mah teu bebenangan ku aing. Aduh, meni kuat mogok kieu bara kotak aya 5 kotak mah meni kuat karak anggeus. Jaba peri beuteung. Henteu mawa timbel. Batur-batur dalalahan aing cemeluk we teu milu dahar da teu mawa timbel. Nepi oge ka sore ieu.
Aduh, Gusti, dengan mogok-mogok teuing sih. Lamun teu kieu aing moal manggi dahar. Aduh. Mani mogok. Geus balik Aduh. Aduh, karasa cangkeng ieu mah. Mana Cami teh? Cami, mati heula nya. Heeh, ti heula. Ieu lapar mah lah, beri beuteng, teu mau timbal. Mati heula nya. Alhamdulillah anggeus oge ieu. 1, 2, 3, 4, 5 kotak meureun ieu sapoe. Genep itu jeung itu. Ampun, tingkah karaheun da aing ieu. Sapoe menang genep kotak. Sing sehat awak. Isukan di Haji Ijah ya isukan. Aduh. Ana balik heula Geus burit kieu. Ampun, nya si ieu ngejo moal nya di imahnya. Beri beuteng kieu aing pohoan teu mawa timbal. Tadi dia meureun isukan teh. Mana bibitana oge geuning bea ku keong itu lalowong. Kumaha si Haji Ijah teh? Barakotak si anu Haji Ijah. 3 kotak setengah da. Ieu ceblokan si Rajum, si Darti, si Wartem. Mending teu lega teh kos poe ayeuna meureunan. Teu capek teh kos poe ayeuna. Geus ayeuna mah arek balik arek dahar, arek ngopi. Da can dahar, ya ampun tengan. Arek mau kejon can ngejo tadi isuk teh. Buru-buru wae da sieun katinggaleun ku batur. Geus arek balik heula poe ieu mah. Iya. Ai boga pamajikan aing na teu usaha teh. Aing pusing. Ih, Ardi mana sih? Lama banget deh. Masa suruh nunggu di depan gang ganteng doang? Lumayan. Enak. Gimana caranya ieu aing bisa ngejambret? Lama banget. Mau nya. Diangkat-angkat lagi. Jambret! Mana sih? Tapi kayaknya itu kenal deh. Siapa ya? Ih, mana sih Ardi? Lama banget HP aku. Kemana sih? Ya? Kamu di sini? HP aku dijambret. Sama siapa? Tapi jambretnya kayak aku kenal, Siapa orangnya? Nggak tahu aku juga, tapi Yaudah, mukanya cari. kenal. Yaudah, cari dulu. HP aku. Geus. Bu Haji ge kituna ge keur neangan ieu. Oh, siapa bisa ngomong enggeus we doang eta aing menang capek nang ngagedan aing. Ya nya kumaha nya tuh da sia mah ka anak teh meuni antepan pisan. Nang capek-capek nyieun barang puting goblok set. Coba nyieun mah teh hidang babage dicolok sia teh Yo. Eta bapana nyahoun can. Enggak, tapi nage bapana teh bisaeun balik. Mun itakna balik heula nah. Ka pagawe desa mun teu boga ongkos dikiriman atuh ti dieu ku maneh. Eta Bu Haji ka mana sih Bella lila banget dah. Bu Haji teu nyaho Yo eta kumaha sih kajadianna? Ya, aing itu nya manehna ulin ka babaturanna. Aing mah sieuna teh kieu anak sia teh bising diperkosa tanya. Mending diperkosa doang dialungkeun ka walungan. Sia mah anjing sia aing hade ge lenjeng neukeun aing ade tu balik sia. Lobana di TV kos kitu sia mah yeuh mantap ka anak teh yeuh lamun anak ulin tanya eueuh sakedeung telepon tanyakeun teangan. Sia mah ka anak teh tuh udah joledar banget abong-abong anak sia ulin deket wae. Aing mah teh nya udah biasa nage kos kitu Bella. Udah dibiasakeun. Diculik mah aing we nya ulah anak aing. Moal sudieun sama gede lebokna kos Bu Haji. Geus Bella ieu teh aing bisa tetangga sia ngadenya. Heuh kat. Yo salat. Ayeuna mah salat tuh kedeung ge asak salat ayu. Encan asar lagi blonas ya mah. Kumaha wae ieu Pak RT? Budak can aya balik keneh wae.
Itu indungna cerik wae sis. Ayo atuh gerak-gerakeun. Bikin teh beres wae lembur teh. Ayo tuh nya, ayo. Mudah-mudahan we buru-buru kapanggih anak sis Mana teh. sih kamu teh? Tadi arahnya ke sini, arahnya mau pergi. kemana, Jang? Ini HP hilang. Tadi ada yang jambret. Ya Allah, ya orang Robi. yang lari gak ke sini? Tapi tadi kayak kenal Bu Haji orangnya. Kenal ya? Kenal kayaknya. Enggak lihat orang Bu Haji. Enggak, siapa tahu gitu lihat gitu ya ada yang lari gitu ke sini gimana? Enggak lihat. Kamu kayak gimana sih? Orangnya kayak gimana? Kayak gimana orangnya? Orangnya aku lupa. Ya, kamu mau gimana tuh? Bu Haji, minta tolong tuh Bu Haji. Ini gak urusan anak si Iski juga belum beres, Jang. Terus gimana HP ya? aku gimana? Udah cari dulu ya. Ayo laporan atuh sekalian ayo ke aparat desa yuk. Iya, bareng ya, Bu Haji. Ayo. Tah, kieu ye rezeki suami soleh mah. Aya we rezeki. Mudah-mudahan mau ngambek juga nih nama ah. Suka nih bawa kabogo na bukan kabogo tuh. Ya, tak aing teh nyaho, pero aku teh budak segede kitu bawa kabogo as ya mah. Hidung, siapa tuh nyaho zaman ayeuna wae, ayeuna mah zaman HP. Sama zaman maneh meureun ah. Zaman di bejaan tuh dah. Geus teu ngaleweh wae geus. Aing sih aya hubunganana teh jeung nu nyopet motor aing mah. Ah, moal eta mah jelema saliwat tuh kitu mah Iis. Sigana jeung kabogohna cek aing mah. Jeung kabogohna. Geus ngaleweh. Jika mana sih mabosna di mana sih balik teh. Eta ka pagawe desa Bu Haji. Heeh, ah. Pagawe desa lila banget Apa eta heula mainna mamagolan tukang bubur ya. Oh, mana ada angol paling geus ya. Ngagawekeun ka Bu Haji tuh da kadi tuh kapagawe mere 200.000 ge. Ya mah aya manehna bela sia teh ngahargaan. Asa tong lewe wae ah buat gedeng ge balik sia teh. Balik ke enggeus atuh Ya, engke mah lamun budak balik ku sia omongan, sing bener omongan, Engke pada kulit ka mana-mana ngomong, ulah pimelangan indung. Geus balik ke kuai kerem wae. Ya, Mah ya, anak sia teh bade geuningan. Kulit teh tara bebeja. Terus itu gimana ya Bu Haji? Ya pokoknya kita kumpulin bukti dulu yang akurat. Pak RT juga nggak bisa proses kalau nggak ada bukti. Bu Haji udah ada sedikit-sedikit semenjak kampung ini. Banyak yang rese kayak gitu. Udah ada sedikit-sedikit nih bukti teh. Iya. Mungkin bisa dicampur-campur ntar jadi bukti yang akurat Ya, gitu. aku juga bingung gak ada solusinya kayak gimana gitu. Terus gimana nanti? Udah beli lagi aja lah. Tapi kan data-data aku tuh yang pentingnya di situ bukan masalah HP-nya. Ya, terus gimana sih udah kayak Bu Haji, gini? minta tolong lah. Bu Iya, Haji. ntar Bu Haji ituin ya. Digabung-gabungin buktinya, siapa tahu lebih akurat bisa ngeluarin siapa orangnya gitu yang itu. Ya udah nanti diurusin. Bu Haji minta tolong ya. Iya Tolong siap, banget ya. ayo siap. Soalnya sambil ngurusin itu juga anak Teis kemarin hilang itu belum ketemu nyampe Hilang sekarang. Ya nggak tahu hilang pasnya mah di mana. Cuman udah cerita katanya hilang gitu. Nyampe sekarang dicariin, belum ketemu. Udah. Berapa hari? Dari kemarin berarti saya 1 hari 1 malaman lah nggak nyampe sih. Ya udah pokoknya gini aja Bu Haji ya. Ardi minta tolong ke Bu Haji, tolong ya Bu Haji nanti kalau misalnya ada kabar apapun nanti bisa kontak Ardi aja ya. Iya siap. Udah ya, Ardi lanjut. Ya, Bu Haji makasih ya Bu Haji. Iya Neng, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kunaon lembur orang jadi kosia ya Allah. Jadi rawan banget. Mudah-mudahan buru-buru kapanggi tah sanu tukang copetna. Terus lalieur tungtungan nama jadi gawat kosia. Aduh, mogok. Aing mun kuat mogok kieu. Alhamdulillah mogok oge menang penghasilan gitu daripada di imah wae da tandur mah dan teu unggal poe ieu kedeung ge beak gitu. Aduh. Perih beteng, siem ngejot can sih. Yam. Ngejot can neng. Boro-boro ngejo Ya aing mama perih beteng ieu Mak, eta si Ahmad kumaha urusana sih. eta ngomong si Ahmad balik encan. Geus, mangkat isuk balik sore tapi nanti bebenangan. Teu bebenangan. Ento, tuh mere duit tadi hayang dahar, umbak-ambak.
Terus ayeuna ka mana sih? Nyaho mangkat kuing diusir deui asina mangkat. Ulah sok kitu ka salaki mah can dibayar mah ti dununganana. Teu nyaho teuing pira aku mending geus 2 poe 2 peuting. Dibayar wae. Usaha naon sih mah eta Nya. sok carita tara si kamu sok curhat Teu naon. nyararaho teuing ieu. Mama teu nyararaho. Tara rajis teuing boga salaki kos kitu. Sabar. Lain menang batur. Menang maneh keneh beureun hayang kasih Amad. Nu sabar sih sabar. Emang teu era di pada banai kumitoha. Kudu nama mikir. Karena si mangkat tuh ngoloyong ka mana meureun. Suruh dicarekanna karungnya. Karek benang bara poe. Poe tadi hayang dahar cenah. Ya bere atuh dahar Kita ieu. dibere kembang brokoli embung. Ya batur embungan. Ya ulah sabuat boga duit doang salaki teh di Parabana teu boga duit oge deh kudu di Paraban. Tara rudi teuing mah jor-jor teuing. Rek mangkat ya mangkat ke kadulurna. Ulah kitu iem. Tadi hayang dahar cung teh mangkat ke ka ditu kadulur kasih bela. Aya ibina. Ayeuna mangkat meureunan. Ya mangkat mah rek nyangan duit sanu murad. Jangan. Ulah kitu ulah terlalu iem. Karunya. Balik. Enggeus. Ting ngilu kulit tandur mah. Terus nu daek we sia. Nah, daripada di imah Emang- uga dag. Emang kitu teh Gawe. capek kulit tandur. Bukan teh boga salaki terek disenangkeun. Tempona mah kos ieu angger keneh wae. Sabar heula ieu teh ujian gogoda ieu teh gogoda. Ujian wae mah iraha semesterna. Ola mun sia mah. Oh, tiba heula ujian. Terus mah mogok. Geus. Ngarek ngaladog mah. Jor-jor teh iya. Kayak ngaladog geus lila ieu sabarang kawin can ngaladog. Teh nyaho dunia luar jadi nanti ayeuna mah Geus kawin atuh sia teh geus beda lain-lainna. Terus arek ngaladog sugana aya batur ngagosip. Di imah wae batur. Maka di sawah wae. Tapi wing ngejo da aya ben 2 centong mah. Heeh, seubeuh sakit Dahar mah dahar we. Heeh, Terus si Ahmad tong dibere lah ke balik naik pasti maghrib. Yakeun we. Wing nyangger terima teri naon? teri siteng. Makan beuki teri siteng. Teh mah dipais. Beuki Oh, bawang-bawang acan jor we geus we disangrai. Geus na merek ngaladog mah. Ngaladog Aduh, kuat arana teu kieu. Asal cai ieu ge cai anyar. Kuat arana teu ampun. Teu kuat renyah. Aduh, kudu mandi ya mah, kudu mandi. Assalamualaikum. Salam Bu Haji. Bu Haji. Kumaha Kan tadi teh tas si Pak RT. Nah, cenah. Nya cek Pak RT gitu nya ya hayu urang teangan babarengan. Ya, bisa juga dibawa kelongnya. Ai kelong mending kayaknya sugan dibacaan ayat-ayat Quran ge Nah, keluar. zaman baheula kitu dengan cat saminggu can dibalikeun Bu Haji. Aing sieuna teh paling minta tebusan kete. Bu Haji, Bu Haji malah raja wae tipis sih jadi we pikiranna Yo, kasih net. malahan tadi aing meme ka Pak RT teh amprok ke jeung si Ardi bela. naon sih? Eta kabogona HP-na jaba iPhone anu ngarebut wae. Ya, kamari can lila. Sanu leungit. cek aing ge yang geus Motor teh ya. mulai teu Kan aman. usianya dibawa ku anak sia. Oh, eta ku guge. Oh, cek urang mah moal anu jauh nu deukeut. Nya heueuh jiga nata anu nyaho situasi. Aing kabejaan kasih itu naon sih malah nama kan udah motor teh di balandongan wae. Kadaina imah sia dikunci teh bela. Sia teh Di kitu aman wae bela. TV aing anyar anu ipis. nya. Terus Eunam Ya. ka ditu Eta kebejakeun we Bu Haji ka desa kitu. Oh, aing geus tadi ngajelasin sakalian eta masalah nu tadi. Kalikeun pantau heula nya. Oh, jeung aya naon sih? Nyalain TV ipis teh anyar menang ngiri teh. Oh, mangkanya eta mah ampang mawana jeung. Lalala wora. Bu Haji, kumaha sih Bu Haji? Oh, enggak sih, sing sabar mudah-mudahan buru-buru kapanggih. Bu Haji mending geus teu inget dahar urang ti isu karak dahar 2 kali Bu Haji. Oh, kajen teh geus lintu ieu ambe kuru saeutik. Pikiran we budak urang Bu Haji, kumaha sih? Sabar tadi aing geus ka Pak RT teh sok kerikeun atuh aparat desa cing teh. Mending wae teh ngana kulobaan mah gitu. Bu Haji. Eta bapakna bejancan. Geus Bu Haji geus dibejaan tapi na cenah eueuh ongkos jeung balik. Bu Haji. Gusti nu agung. Keur sepi dagangna manehna ge.
Mudah-mudahan tak panggil lah isukan dia nggak sing sabar. Ulah isukan atuh Bu Haji. Ayeuna ge mudah-mudahan kapanggih atuh Bu Haji. Oh ayeuna geus burit kieu yes kadengar maghrib paribasana. Aduh, orang mah teu bisa sare Bu Haji. Enggak sing sabarnya kumaha dah. Mudah-mudahan we buru-buru Oh, dibalikeun. ya Allah, mudah-mudahan dibalikin deui anak urang ya Allah. Ya Allah, tulungan. Ya Allah, Mang Amat teh galak-galak teh ka urang. Mang Amat lepaskeun. Gandeng cia. Mang Amat lepaskeun urang yang balik. Bisa wae wae lepaskeun. Tapi yang tahu di siang teh ngomong ke nggak bongkar we deh. Moal ieu Mang, janji urang. Asal lepaskeun urang. Ah, percaya. Daripada urang gogorokan. Yang sih mana gue gorowokan. Di dia mau lain ngulungan maneh, mau lain ngadenge. Cuman aya urang doang di dia. Mang Amat tulungan urang yang balik puri beuteung. Mang Amat! Mang Amat! Ya Allah, tulungan ya Allah. Urang kudu bisa nyelamatin diri. Alhamdulillah ya Allah. Wah, anjing, kabur. Mananya jelmana? Bahaya ieu mah ieu. Cing. Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan. Pantaskah saja diriku selalu dalam keresahan. Kau janji-janji, kau tawar-tawar, kau janjikan, kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Kemana sih jelema amun sapiki ya geuning? Apa talalandur gitunya? Ayo namanya ngagarosip gitu dah ge. Jadi asa hoream teh asa barang tas kawin teh biasa nama sok jeung si Bella, sok jeung teh Iis tapi kamarana nya arareuweuh lalaliar geuning. Dipikir-pikir mah heuh geuning oh bener na boga salaki usaha we ngakuna usaha. Padahal mah teu manjut duit. Nya angger we boga salaki ge kolot aing keneh we anu capek anu ripuh anu ngalah duit. Dipikir-pikir teh kara kawin sakedeung ge nya geus bisa beleun. Mat. Heh. Ari met gimana sih? Itu susah. Tos usaha. Heeh. Bebeunangan teu? Ya, aya. Tah kitu atuh. Dengan sangu ya. Nya. Yang sih ya. Ya, ngomong-ngomong, yuk nu kuliah kamari. Heeh, tadi bayar tadi. Aduh, makasih tayang. Yang dar dah. Ayo, Ribut tuh. Ayo. Tak kitu atuh. Itu nya. Oh, tah. Uang meuli ngisang wah. Ayo. Action. Kamu ngomong apa sih? Oh iya. Bentar. Ya. 1. Siap. Action. Makanya sih lama banget HP aku. Ardi lama banget. Oh, jangan. Oh, guys. Oh, penting lawan di sana. Lawan kamu. Ulang kikieuan. Agak dikencengin. Iya. Laporkan ke
Ya Allah. Ke aparat tuh sebut aparat. Kabe. Nanti aku dikodenya. Oh, deh. Jangan dulu keluar. Bu Haji kenapa ulah dilatih? Tuh Iya. Ayo tuh sih Kurang heula. Kumaha apaan cen ieu heula ngomong gandeng jak itu. bisa. Mama. Action. Oh, henteu gegorowokan. Jadi ye ngomong heula tuh nih. Ya. Langsung. Henteu gogorowokan gitu. Moal aya nu mantuan maneh, moal aya nu nulungan maneh. Cuma aya urang doang di dieu.